Pagawean teu anggeus-anggeus tapi disangkana teu boga pagawean. Atuh heudak deuleu burunganan nya top kana sapu, top kana sagala di imah geh pan parangsa aing mah mulintir be pagawean teu anggeus-anggeus beurang deui sore deui kieu jeung kieu bae datang ka isuk mah komo deui. Nu mantak aing mah tak kasalaki sok hayang ngilegeun bae atuh heueuh coba pikirkeun nya jak kudu masak kudu nyapu kudu ngepel encan kuku mbah jeung nyeusehan kitu jeung kitu unggal poe ja parangsa aing mah teu eureun ieu pagawean tapi disangka teu boga pagawean. Atuh coba boga rarasaan ja moal teu capek keneh pamajikan di imah parangsa tah ngagawean sagala tapi eueuh nu ngupahan eueuh nu ngagaji atuh heueuh dak salaki misalna mere duit jeung sahuku resiko jeung jajan anakna. Nu mantak aing mah ieu di imah endung dipaido cenah babasaan nginaon henteu nu diangluh capek bae jak ku beneran capek budak deuleu burung kudaria nya atuh seusehan pan unggal poe kieu ngagugunung bae ku nyeusehan bae ge pan ku capek ditambah nu aing mah ieu mesin cucina pan lemot laju mah pan nyeusehan ge kudu bari jeung dikosrokan bae ja teu edah pan mesin cuci mah. Nu mantak aing mah tak kasalaki lamun maido atuh heuh sok hayang nitah maca istighfar hedak 1000 kali kitu atuh ku capek. Heueuh nu ngaranna salaki ge capek nyiar duit ngeun atuh coba bae nya aing nu ngerti mah cik urang mah ja sarua bae sarua sama-sama capek eta mah salaki pan kecan datang kudu curug bae sagala kudu digawean ku pamajikan lain dak lain ngeluh ngeun curhat.